soal kesalahan leres ari urusan salah mah urang pada saling maklum we urang pada saling hampura da urang mah masih keneh kagolong salah wae lain setan tungku tempat kaluluputan tengah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajeun tara kapake sore da eta ilaharna manusia dumasar kana hal eta atuh kewas tur pantaina papada manusia saling hampuranya leres sakedahna kitu bahasa umum geus netelakeun kumaha teh kula eueuh di jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya pramudita ieu iwa ti saling hampura antara urang jeung urang semuhun rek teh jadi jimat anu ampuh kumaha ieu hampuraan sabab ari jelema hampuraan teh ngandung harti jemar manahna leres ari jemar manah sagirangeunana teh bersih hate eta kula ari jelema nu bersih hate dinas dina katerangan bagja pisan usa anu geus bisa ngabersihkeun hatena sabab jelema nu bersih hate mah geus bisa ngungkulan penyakit hate leres naon penyakit hate taubi kula syirik pidik jail kaniaya iren panastren dudupat simuat ujug ria jeung takabur leres jadi nu bersih hate mah geus bisa ngungkulan penyakit hate komo dendam eta atawa bahasa Sunda manyungkelit sabab lamun jelema ngukut ka dendam kabenci jeung kasulit ati dina hate keun diri pribadi oge bakal ngarugikeun jalma anu lian eta kula bakal ngarugikeun diri pribadi bener jelema nu dendaman mah komo belikan mah leres sabab cenah ceuk medis ye kumaha kula ari panyakit teh gegedena hampir 80% rajemnyana atuh tina pikiran semuhun 20% tinu lain-lainna lamun urang ngukut ka dendam kabenci jeung kasulit ati dina hate darah tinggi mah di tangan eta liper mah di tangan kula kolesterol mah kasakuan nu matak grajemarkeun ieu mana nya leres ulah ngarasa aing pang benerna ulah ngarasa aing luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti leres komo ngarasa aing pang benerna mah sabab lamun jelema ngaku soleh salah tapi jelema ngaku salah eta jelema rek soleh nu matak di dia sok pikeun ngabersihan ieu hate di antarana nyaeta tarekahna urang kudu jemar mana hartina hampuraan legowo ulah ngarasa pang benerna sabab bener lain ayana dina pangakuan tapi bener teh ayana dina hukum ajali loh mahfud ngabukti tuduh ayat-ayat syariatna mangrupakeun kitab mahfud teh da eta kebenaran anu absolut dina kitab lain dina pangakuan leres di mana-mana kabeh jelema geus aya dina makom eta bakal gernah mernah tur tumanina nya leres dicontohan kamari unggah poe lebaran kumaha kula unggah poe lebaran atawa idul fitri kabeh jelema araraman jarang hampir 1% dina malahan eueuh meureun dina Idul Fitri aya nu pasea aya adem leres naon sabab
margina naon sabab kabeh jelema ngaku salah ngarumaoskeun tan loba pasehat teh parebut bener ngarasa aing pang benerna ungapoe ngahakiman diri batur we eta urang sedangkan tugas manusia eueuh sakali oge pikeun ngahakiman sina manusia mah pikeun ngahakiman diri pribadi leres mata rumaoskeun kasalahan ya agama datangna ka manusia pikeun ngomean akhlak saha akhlak urang lain akhlak batur kade gedingan aya kewajiban urang nepikeun tah bener wajib nama urang nepikeun samet nepikeun kade ari hukumna nepikeun digugu syukur teu digugu ieu hate ulah pipilueun amek ya ulah komo bari jeung geuleuh mah ulah diiplikeun sabab si inget taufik jeung hidayah eta hak prerogatifna numur beung alam moal aya manusia nu bika nyadarkeun batur moal lintang ti rahmat jeung pitulung pangeran eta nya leres nu mata ulah sombong anjeun dina ibadah leres nya leres nah ibadah anjeun asup sawarga da anjeun asup sawarga teh lain karena ibadah anjeun tapi da katerangan jelas asupna sawarga ka manusia kalayan ridona numur beung alam gede kitu kumata kade kabatur teh ulah waka nembut goreng salah ya mah beda pamadegan saeutik bid'ah keyakinan kafir murtad cenah murtad neraka memangna neraka teh nu nini sia gablek orang jero sia di luhur nya leres kenalan tigana eta nu matak sok pikeun ngabersihan hate di antarana urang nyata ku jalana ieu hampuraan luar biasa ieu hampuraan tur tentrem jiwa moal ngamarudah leres ulah leres balikeun deui ka diri da cek katerangan ulah rek nyaksi kabohongan batur geura saksi kabohongan pribadi gede leres cing jadi manfaat leres cing jadi manfaat urang hirup di dunia cing aya tapakna urang hirup di dunia teh leres ulah tapakna kumaha hartina tapak kahadean nya leres ulah nepi ka urang teh jadi sampah masyarakat amin komo urang salaku aparatur negara tugasna aparatur negara tugasna pamimpin teh nyaeta pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita nah ulah sabab urang kapercaya ku rakyat kapilih ku rakyat teu sakabeh jelema dibere kasempatan ku pangeran pikeun mimpin ieu negeri mimpin di hiji daerah hanya orang-orang terpilih anu kawakilan ku masyarakat oge manjing kana rahmat pitulung pangeran keamanatan ku pangeran nu matak jadi pamimpin kudu amanah sabab pamimpin bakal diperintah pertanggung jawab boh di dunia boh di akhirat leres geura manfaatkeun leres syukurkeun kumaha carana syukur pamimpin kumaha ulah dan nikmat jadi pamimpin mah lamun ditingali tina kacamata cobi nikmat kumaha nikmat gaji aya fasilitas aya ieu pandangan syariat nya dai kebahagiaan mah can bisa ditangtukeun kuno kitu leres ulah leres jadi syukurkeun ieu teh salah saji kanikmatan kumaha syukurna pamimpin kumaha syukurna pamimpin nyaeta kudu cumpon kana janji-janji anu geus dilontarkeun dina mangsa anjeun diistrenan jadi pamimpin eta ulah sing sabab anjeun dina mangsa diistrenan apa diungkulan ku kitab disumpahna teh diungkulan ku kitab kumaha sumpahna hampir kabeh muslim demi Allah
setiap demi Allah tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tina dengan nama Allah bahaya anjeun Doh. mempermainkan janji. Leres ulah. Waduh, marukana teu berat jadi pamimpin. Nya matak orang-orang nu jadi pamimpin teh anu geus hartina budak angon. Budak angon kumaha? Hartina pamimpin mah budak angon. Angon kumaha? Ngangon doma lain. Hartina kaangon jiwa jeung ragana, lahir jeung batina teh geus kadidik ti leuletik. Perih ngalaman susah. Pahit ketir lara balangsak jeung sajabana di mana-mana pamimpin geus kitu bakal pahit. Getih pahang jeung tulang. Sabab lamun nyieun pamimpin anu ngeunah ti mimiti bahaya. Moal ngarasakeun ka nyeri ka peurihna masyarakat. Leres dumatak syukurkeun sakali dia jadi pamimpin teh kumaha prak-prakanana kudu mineng nguriling ka tepi piring anya cerang ka padesaan kan masyarakat teh kabeh. Leres ulah. Longokan itu. Longokan masyarakat teh ulah dina mangsa kampanye wungkul. Ya eta. Dina mangsa butuh. Ulah mangsa dina pilihan wungkul nguriling ka tepi piring teh tadi dia geus jadi pamimpin kudu meneng pangih jeung rakyat. Naon kahayang rakyat? Dah. Sabab zaman ayeuna geus teu usum pamimpin bentik curug capetang baras miwarang. Ulah. Tapi pamimpin merlukeun lengkah-lengkah anu proaktif demi kepentingan negara jeung bangsana. Eta ulah. Ya. Contoh ayeuna luar biasa di Kabupaten Bandung. Ya. Moal pati 2 periode lamun teu kapake ku masyarakat Bapak Dadang Supriyatna. Bapak Bedas ulah. Jeung Bapak Ali Syakib tak eta contoh. Mohon. Eta teh kapercayaan dikunjang diganjing. Dipitah jeung sajabana, ya cing inget suara rakyat adalah suara Tuhan. Moal aya nu ngaleuwihan kana sorana pangeran. Nu matak pamimpin teh kudu bener-bener datangan da moal ngeunah ayeuna pamimpin suka seuri dina mangsa masih keneh aya rakyat anu kalaparan. Moal ngeunah nah arek ngeunah urang suka seuri dahar barakecrakan para pejabat ngeunah dahar dina mangsa masih keneh aya rakyat anu hese asup ka rumah sakit kulantaran biaya rumah apung-apungan. Da eta pamimpin bakal apa? Di dieu pentingna pamimpin teh tadi oge pikeun nyimpan amanat penderitaan rakyat. Nu matak jadi pamimpin teh kudu boga keyakinan yen pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat, tak istimewakeun rakyatna. Eta ulah. Leres. Nya leres. Nu matak sok geura contohan ku urang sanajan wujud diu awak buta diri terahing resepsi da pangeran mah maha welas tur maha asih pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kariduan mantena. Ya leres. Sakali deui sok gerawakapeun jiwa raga urang demi kepentingan negara jeung bangsa. Semohon. Siapa urang kudu gede rumasa cicing di ieu nagara. Jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa
urang bisa suka senang teh nyaeta ti nagara ulah ngabogaan pamadegan hayang wae dibere ku nagara tapi naon urang nya dina mangsa marebut kamerdekaan karuhun urang toh pati jiwa raga nyawa nu dipalar kaselemetan jeung kamerdekaan bangsa wani mecorkeun getih nyebor ibu pertiwi leres tingali cirina tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutungul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sadayana pikeun bajoang di alam merdeka ku karya jeung karya-karya anu terpuji sarmanya leres satuluina berkawis naon ieu ulah reuwas berkawis naon itu kaula teh dipanggil kulanceuk kaula Kakang Rahwana Kakang Rasa kumaha ulah keur sarege aing dihudangkeun ku si Indrajit maka jeung didudut bulu bitis aing di jailan da aing sare wae leres datang aing kanu jadi lanceuk pati sing horeng ieu nagara teh geus kuga bingung digalaksak ku kasusah nyaeta ieu nagara teh keur perang jeung pihak Batara Rama dabongan lanceuk urang nyata Kakang Dasamuka Kakang Rahwana nyata maling Ibu Sinta garwana Batara Rama kangaranan nyokot hak batur kangaranan nyokot hak batur tamiang melit kabitis wiwirang malika jinis perang jeung pihak Iskena di Gunung Suela antara pihak Rahwana lanceuk kaula jeung ningan loba dulur-dulur aing anu geus ngantunkeun Paman Prahati Prahasta Can si Nyai Sarpak Hinaka geus maot loba tamtama anu geus ngantunkeun gara-gara nyaeta lanceuk kaula Kakang Rahwana maling Sinta nyata hakna batur leres tak kaula teh kapeto kudu jadi lanceuk pikeun ngiluan perang jadi salira teh kapeto ngiringan perang da di henteu-henteu ge aing teh Arya atur nagara nya kapaksa we aing teh lain kapaksa kaula teh daek nyata pikeun ngabela nagara jeung bangsa kesagda upami salira angkat kapang perangan ieu teh bakal nimulkeun pian bitah naon apan jelas ieu teh peperangan teh punten ieu naon anu jadi pasoalanna teh nyaeta Mahaprabu Rahwana anu maling Ibu Sinta janten ieu teh pandangan umum teh urang anu salah upami salira ngiring perang nyaeta ka medan perang sami ieu teh sareng ngagugulukeun kagorengan bakal disakompet daunkeun salira ngabelaan anu jadi tuang raka nyata Prabu berarti ngabelaan jalma anu salah halus tina naon ngan aing mah yakin cek katerangan agama inna mal amalu biniat amal-amalan kumaniat cek pandangan umum cenah kaula ngabelaan milu perang ngabelaan Rahwana dan memang katinggalina da kaula aya di pihak dieu tapi kade sapanjang urang ngadenge batur sapanjang urang miharep kana pamanang batur moal ngalengkah nya nu matak ieu jiwa ulah nyumener ka makhluk lamun maneh ini kapang perangan dumasar kana panilai batur gugur si tauhid teh
waduh tong diden da moal nulungan aing ka neraka moal nulungan ka sawarga kitu pun deui Ya, ulah. da pahina jeung pamuji malen udagan aing nu penting mah aing mah ngabela nagara jeung bangsa anu kiwari awut-awutan Eta ulah. ieu mah kumaha saru batur aing teh hayang ngadenge ceuk batur aing diajar moal nyumenerkeun ka makhluk moal nyumenerkeun ka makhluk jiwa aing mah hampura rek naon wae batur ngomong nu penting dina keyakinan aing teu nyengsang tina katerangan numur beung alam daek aing bobolokotna Penting maniatna we. nu hina nu muji tetep di anjeun-anjeunna kene malahan sebenarna mah bahaya keneh nu muji deuleu Wah, kumata. bahaya nu muji bahaya jelema muji ka kaula dihina mah kaula kadang-kadang bisa sadar bisa sabar tapi muji kadang-kadang katutupan ku syahwat urang nyaeta urang katutup urang hayang dipuji-puji hayang diagung-agung ku belarea bahaya jelema hayang diagung-agung pamimpin hayang diagung-agung ku masyarakat mulian pamimpin hayang diagung-agung ku hamba-hamba rahayatna kade gugur tauhid eta pamimpin Jadi puji masuk kadang urang sombong teh. sabab kadang-kadang dipuji teu sadar bekah liang irung padahal kade pamuji jeung panghina eta tetep ujian keur urang sakabeh waduh luar biasa Bisa jadi sombong. nya leres jadi kaula terek menta ngaanjeun pati ya maduaannya pribadinya tapi ulah ditepikeun di ka batur meh maneh sumanget perkawis naon pandangan maneh lanceuk aing kumaha punten tong asa-asa sok nya ieu teh lepat tuang raka bener ieu heueuh teu naon da bener Rahasia umum. rahasia umum eta mangan initna kapang perangan dina hate ieu mah duaan we Omar insyaallah bertuskan lihat ieu mah pedah we kaula deukeut jeung anjeun naon teh pangniatanana ulah rek ngabela kana kasalahan urang tapi urang pangniatanana rek ngabela nagara jeung bangsa anu kiwari diawut-awut ku bangsa wanara coplokeun ka geuleuh jeung ka benci ka lanceuk aing coplokeun da aing sarua sar coplokeun geuleuh jeung ka benci ka lanceuk kaula timbulkeun nyaah ka nagara jeung ka bangsa cilik putih celak herang demi negara demi bangsa Gusti numur beung alam sak urang lelempeng pangniatan kade ulah ngabenci lanceuk kaula da kadang-kadang urang moal apal ada aya hak pikeun husnul khotimah Mohon. cek pandangan urang jelema eta ayeuna lamun ditingali tina kacamata agama pinarakaeun boa teuing ka hareupna mah da teu apal urang topik jeung hidayah pangeran ulah ngahukuman jelema Ting alus katungtungnakeun. boa teuing alus katungtung leuwih alus ti manehna boa teuing urang nu bakal goreng katungtungnakeun Laras. umata kade ulah saling benci ulah aya benci di antara urang duaan jeung salarea sae mangga siapkeun pasukan ti aing rek init ka nagara ka Gunung Suela bejaan we baturnya terek kabela nagara jeung bangsa nya leres kojakeun ulah disebatkeun ulah lain rek kabela kabiadaban jeung kasarakahanna geus kitu diomongkeun bejakeun sakitu we tong diimplik-implikan deui ngabela nagara jeung bangsa sakitu we heup we ulah diimplik-implikan salah lanceuk aing naon salah aing tugas manusia pikeun ngahakiman batur eueuh titik we urang ngabela nagara jeung bangsa anu kiwari awut-awutan ku bangsa wanara
Saya mangga siapkan pasukan Rupi Panditu teh aya Gunawan Wibiksta adi aing Gunawan di pihak Rama ade ulah benci ieu teh jadi pengkhianat negara kade ulah waka pengkhianat aing apa lainnya belaan adi aing nah apa ieu teh pihak musuh Gunawan tapun Gusti Gunawan teh jadi pihak musuh. Heeh, ayeuna mah ngan kade Gunawan Wibiksana adi aing baheula diusirna lain ku pribadina Rahwana tapi Raja Rahwana. Raja nu ngusirna kadudukanana lain ku pribadina ku rajana Raja Rahwana. Laras. Dicoplokeun jabatan, dicoplokeun ka padudukanana. Jadi eueuh hak seueur anu korban pan urang teh jigan diwartosan ku Gunawan ulah kitu ulah goreng hate kade Gunawan teh jiwa satria jeung ulah ngamomokeun ka Batara Rama saacan Gunawan nepi ka Batara Rama apan oba nu datang ka dieu mata-mata Rama berarti lain jelma samanea teh Batara Rama teh teu kudu dibejaan ku adi aing. Waduh, nu mata kula goreng sangka ade jelema. Kula suudon ka batur teh. Curug nuduh ka batur anu tilu maka urang balikeun deui ka urang. Sae mangga Gusti Prabu siapkeun para pasukan patih aing rek init bari jeung aing teh hayang panggih heula jeung Gunawan. Sono ulah. Aing teh sono ka Gunawan. Geus beberapa bulan aing teu panggih. Da adi aing nu paling deukeut teh Gunawan Wibiksana. Laras ulah. Kacoo di akod-akod di bobolon di ais-ais di leleutik. Samohon. Di ongklet-ongklet di lelemet aing teh hayang panggih jeung Gunawan aing teh nuan. Sama meh perang teh aing hayang panggih heula. Sae mangga hayo siapkeun para pasukan. Mangga rampung daud tutas pangandika katikas kantun pinana Brahamitsula. Puntene Gusti Prabu dekangaranan perang sadana bakal jadi algojo. Laras. Tadi paehan bakal maehan. Bilih urang tepenak deui sarua bati. Ampura aing Diluberkeun. bisi di pangperangan aing heula nu pae. Oh. Ngancing yakin kulawarga anjeun ku kaula geus didaftarkeun dijamin kahirupan anak negara. Sae mangga urang pada saling hampura di timbalan tega lara tega pati teh tugas kaula demi ngapela negara jeung bangsa syukur pati permios bro. Pileleyan negara bisi kaula teu balik deui. Laras ulah eta. Pileleyan sakabeh para prajurit anu aya di dieu ngajaga karaton bisi kula teu mulang deui ka dieu. Samohon ulah. Pileleyan bojo Eta. tadi aing geus duaan paungku-ungku. Geus nubarkeun kasalahan aing. Laras. Da yakin di pangperangan teu maehan bakal dipaehan. Samohon. Ingat kasih Gunawan aing wan. Doh.
pangtoson sameme perang teh akang teh hayang panggih heula we salol mah ya eta so akang kanu jadi aji Lor. jaga kasih bapak ngapakus Gusti bukan tapi kalangan bigan aja lo seteng ngomong tini nurung tuh goblok gitu Gak boleh yang itu ngomong teh. ciknya se kieu se teh mohon Gusti supados tereh we Gak ngomong tereh naon tereh ka jihad iya kita ngomong lebih kayak renteng gitu pasukan geus siap boros bes bes bos lain boros bes mohon punten ah dibalik kita rusuh ya tuh lain maneh rek perang teh jiga nu bunga abdi mah Gusti naon dah bunga Gusti naon dah gara-gara nama tepira gitu Gusti naon dah naon tepira pun bojo teh kabdi ngelawan didagor kulingis lain tepira eta mah dalengeus Palinaan kurang ajar buka pamajikan deh nya kurang ajar kumaha pokoknya mah pun bojo mah Gusti ada uang abang disayang uang abang ditendang palingan bidang saya jadi punten ya abdi jadi curhat ya tenan naon ya curhat mama nah situ palingan bidang saya di pom sih sama tuh lain naon Gusti pun bojo teh aduh nya anak ka abdi teh lamun abdi mawa duit gede kakaranya wah ya pun bojo karek mas nya lamun abdi nyanak duit agung mah wah punten bujur teh dicentang-centang marukana eta punten dijoroknya naon susu ke diwawal-wawal marukana eta teh tetet gitu lamun abdi nyanak artos agung mah geus teu mawa duit boro-boro nanya Gusti mikeun cai oge dialungkeun teu direret-ret acan abdi datang teh teu heulakeun teh nanyakeun duit tong kitu sia gibah ka pamajikan teh sawios jeung kasalira wungkul apaleun cuma curhat ieu mah dia mah curhat nu mah abdi aya wani perang oge abdi teh yang pae kumaha lamun ku batur rek dikadek nying cet pasti atuh dari Sita ongkoh yang pae da sieun ai kitu mah itu Gusti pun bojo mah abdi melieur pun bojo nya borokana kumaha lamun abdi teh mawa duit mah boro-boro dangdan awak teh bulading baju ge urut baligo nah urut baligo dan di tukang teh aya di tulisan di teh coblos nomor 18 anu baheula geuning anu dewan eleh teh anjing gitu Gusti pun bojo mah ampun gitu marukana kumaha Gusti nya abdi teh hayang boga pamajikan solehah teh mah raos nya komo pandayeuna hari ibu nya Gusti nya heeh abdi teh boga pamajikan anu solehah nya ibu naon ibu Kartini nya hari ibu Kartini semohon jadi istri-istri teh kada solehah jika ibu Kartini apa kadang mabuk teh dari gelap terbitlah terang nya jadi mana istri solehah teh kumaha wah istri solehah mah Gusti abdi bade angkat nama teh aduh dicium tarang abdi teh gitu cita-citana itu romansa romantis ejik romansa nya bari angkat itu didoakeun cumbangan nya cuntangan ini calaki can leungit mah can asup ka jero imah calaki leungit bos ka imah jepret panto dikunci bisi lalak di laun asup dekul salat duha aduh nikmat boga pamajikan gitu teh pamajikan abdi mah lain naon abdi ini teh manehna teh momotoran radon nyeblak nih nyeblak jeung tatangga ngariung like TikTok we komo pun bojo menjadi koordinator Bang Emok ketua raku majikan teh Persib bapak maneh sumohun
ka Persib teh wah pun bapak mah Gusti nonton wae kapungkur di di stasiun Siliwangi stadion kapulu mah stasiun heuh eta teh stadion stasiun dibalik Gusti mah so tahu sia nu salah goblok eta ngomong dibenerkeun di situ mah bapak abdi nu nyarios ge Gusti mah moal apa sia ada budak radenge situ mah jadi bapak maneh pun bapak mah itu Gusti komo pun biang maneh pun biang ya pun biang aduh Gusti ka Persib teh kamarna ieu mah dicet jadi biru ya kamarna teh betana yang bener pikin situ mah posterna aya di dinya biru Persib dahulu 3-2 acukna ge sadana biru lomari biru spray biru ai celana jero teu apa dican pernah noong pun biang mah kitu pokoknya mah pun biang